Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng simkuring di Dongsun TV. Dina waktu saena simkuring biasa sapertos biasa baris ngadongeng. Aya judulna Rusiah Amanat. Nah, dongeng ieu dimuat dina majalah Mangle nomor 2870 karya Kang Cucu Rahmat. Judulna Rusiah Amanat. Hayu siapkeun wae leuteunana kopina sareng pisang gorengna. Wilujeng manco ngadangukeun sareng wilujeng leleson dina dongeng Sunda Rusiah Amanat. Keresek eusi botol cai di cepengan pageuh pisan, sok sieun murag deui cara tadi. Aneh, teuing kumaha mimitina dararasaan mah nyakelan teh pageuh pisan atawa pedah keresekna leueur kitu. Atawa dah henteu rarasaan mah sing demi pageuh pisan tapi naha atuh bet murag jeung anu matak hemeng teh barang dirawu eta botol naha pepeusna teh jiga pepeus nu ilaharna murag tapi ancur jiga nu ngahaja dibebeutkeun teu kapuluk matak pieu era-era ge menta deui cai doa ka Pa Ustad. Wayahna ati-ati mawana aya nu teu ridho mun si ibu damang ngawanti-wanti. Oh muhun hatur nuhun Pa Ustad, hapunten kana kateluran abdi make jeung murag sagala. Duh teu nanaon sing iatna we sabab nu deleka teresepeun mun usahana gagal. Kedah tawakal insyaallah aya dina panang tayunganana. Sajongjongan ngahuleng Pak Ustad ukur seuri. Ke maksudna kumaha abdi teh bingung keneh. Nya bari anggar seuri. Aya nu melong Pak Ustad mastikeun nah bener naon nu disangka sarua ieu teh cocok jeung kanyahona. Unggek tapi ulah geruh bilis jantan fitnah. Nah saha cenah mangkelukna nyel ambot. His pan saur bapa ge tadi ulah geruh. Oh asa cucu ngah we atuh Pa Ustad. Nah saha cenah mangkelukna mangga ayeuna mah ieu cai candak dileueutkeun sagelaseun we diibakeun sasana banjurkeun kana golodog. Mohon siap. Bismillahan heula nya menang tilu balanan mah. Mohon siap Pa Ustad. Terus ngajak sasalaman bari nangtung ngarawuk keresek lain deui picingcingeun ayeuna mah tapi ditangkep bakat ku sieun murag deui cara tadi. Rumasa ngaku we preman boga anak buah loba saha kadua gaplok tapi nalika dising hareupeun kana kayaan kimah teu mangguk palia. Rampang rempeng teu bisa kukumaha ningali pamajikan anu geus teu walakaya. Jampe pamake kabeh dibacakeun, wawasan geus diketrukeun tapi teu mempan anggar taya robahna kalah awak we pararanas. Geus 3 bulan geuringna teh ubar-aber ka mamana ka dokter itu ka mantri ieu. Anggar taya robahna, taya mendingna kalah awakna we nu beuki ngorotan. Ubar alternatif beja ti ditu ti dieu geus dicobaan angger keneh. Tungtung namah sadrah tumarima kana kenyataan. Nganu asa aneh teh ku panyakitna we damun geus nyeri beuteung sok nepi ka adu glajer. Tapi da basa dipariksa ku dokter mah lambungna sehat. Terus mun nyeri sirah sok langsung ngalempreh. Sarua dipariksa ge eueuh nanaon matak bingung. Unggal peuting tara sare da lamun sare teh cenah sok ngimpi anu matak pikasieun, matak beuki dieu beuki celong we panuna teh. Asa caang deui teh ieu dunya basa kabeneran ka di pasar teu kahaja ngadengekeun obrolan nu keur baralanja. Didengekeun nepi ka akhirna mah lahaula ngadatangan imahna Pa Ustad ngan nu teu nyangka teh na dosa naon atuh nya nepi ka aya jalma anu niat deleka ka pambajikan uing. Sakitu bageurna taya carekeun rarasaan mah najan kalakuan uing borongong ge asa teu boga dosa ka batur teh atawa matak naon mun nya mah aya katugeunah alatan uing naon salahna ajakan we sparring. Kacaduna dipangmundurkeun di kalangan mah taluk ngalawan anu kieu mah
Kumaha cenah Kang? Pamajikan nu keur ngalempreh jika nu atoh nepi karek hudang sagala. Buru-buru nyepengan tak-takna sangkan teh hudang. Kedengkeun deui we. Kumaha saur Pak Ustad teh? Jiga nu panasaran. Ning Nyai teh diheureuyan. Diheureuyan kumaha? Beungeutna langsung kurawed. Iraha teuing Nyai sok atuh ka lalaki sejen. His, lain eta. Maksud teh aya nu ngaheureuyan, aya nu neluh ditogmolkeun. Hah? Akang ge geus curiga ka dinya ngan pikiran teh positif we. Tapi dari Pak Ustad anu ngomongna mah piraku sajongjongan ting haruleng. Teu lila kumaha tuh? Nyai tiasa damang deui teh ceuk Pak Ustad. Pasrah. Insya Allah cenah ieu akang nyandak cai doa. Mana curing hak ngeluarkeun botol dina keresek hideng nu tita tadi ditangkep. Diinumkeun sagelas, dimandikeun, sesana dibanjurkeun kana golodog. Memeh nginum, baca heula bismillah 3 balikan. Kedah iraha, ayeuna we langsung. Nya atuh. Sanggeus babayar ka warung, buru-buru balik deui teu wani lila-lila teuing ninggalkeun pamajikan ari lain urusan nu bener-bener penting mah. Nyi, basa ningali kamar mandi nu geus kosong. Buru-buru ka hareup sesuganan keur aya di kamar tapi kosong. Nyi. Nah ka mana cenah? Beuki reuwas. Ieu di dieu. Sorana datang di pipir imah deket dapur. Perengbang lumpat nyampak teh pamajikan keur moekeun anduk tas kuramas. Kunaon ari nyanyi? Pan keur gering. Tos jag-jag da. Bari seuri. Saatosna ibak teh raraosan langsung jag-jag we. Anu bener. Neng iya buktina. Leungit ka era regeuyeng pamajikan di pangku terus diayun ambing jiga orok bakat ku atoh. Turunkeun ih era, kumaha mun katingali ku tetangga. Bae teuing, lain urusan maranehna, turunkeun. Berengbeng dibawa ka jero imah ngan nyampak nu bungsu karek balik sakola. Si ibu sareng ibu apa budak seri. Tuh nya turunkeun era. Bari ngecageun. Saenggeus diturunkeun pamajikan ngeciprit ka kamar bakat ku era. Ibu tos damang. Budak nolol dina panto kamar. Muhun Ujang. Hore, budak jol nangkep terus ngagebig-gebig awak indungna. Ujang bade naon? Hoyong mangku jiga tadi si bapa. Akhirna mah sararea sariri. Seri kabungah dapat campur jeung cimata. Bada Isa sila di teras imah teu kuat hayang ngarokok da di jero mah teu bisa. Bari ngarasakeun nikmatna haseup, paneuteup mencrong kabeh ditu. Karena imah kosong anu ditinggalkeun ku lanceuk anu sababaraha bulan ka tukang tilar dunya, ninggalkeun hiji carita nu mantak ngangres. Sapaninggalna lanceuk asa aneh ku urut pamajikanana sabab rurusuhan kawin deui. Jiga nu nyawe masang status dina WA, merasa kehilangan. Nembongkeun ke dieu manehna keur ceurik, terus selfie dina kuburan jeung budak nu keur ceurik. Cih, bari padahal ukur kedok hungkul. Da geuning buktina anu sok datang basa tahlil 7na jeung 40na teh lain dulurna, geuning kabogohna. Jeung asa nyambung jeung obrolan ceimi, tatangga nu akrab jeung almarhum lanceuk nalika jumeneng keneh. 2 minggu ka tukang ngomongna teh. Awal akhir ge salingkuh ti urang mah bakal kanyahoan. Gusti meureun bisa we nalika lanceuk keur gering teh eta mangkeluk kalah bobogohan. Saenggeusna 2 bulan kawin eta mangkeluk teh datang deui ka dieu. Niat rek ngajual imah ditinggal lanceuk. Ngan ku uing ditahan. Kalanan asa ngeunah we ujug-ujug rek ngajual imah najan alasanana keur ngurus budake. Bari padahal keur modal dagang salakina di pasar. Apa so teh ti ceimi deui wae. Uing ngarti emang dina eta imah aya hak manehna. Sababaraha persen hak pamajikan. Ngan nu leuwih utama pan hak imah teh keur anakna nu ditinggalkeun. 2 urang teh manehna hiji tinu baheula hiji. Malah nu nguatkeun kana pamadegan uing naon sababna nahan eta imah lanceuk samemeh maot kungsi nunda amanat. Najan sakumaha butuhna ge ieu imah moal rek dijual ku AA. Sabab AA boga budak. Eta anu ngajadikeun uing kuat nahan ieu imah. Najan dina kanyataanana uing dituduh jalma sarakah ku urut pamajikanana. Cenah ngahalang-halang ngajual imah anak yatim.
boro-boro kamantuan biayana kalah ngawas sa imahna. Gusti asa terlenges pisan tuduhan teh, tapi da euing teh nyaah ka anakna mangkana nu kahiji mah geus rumah tangga. Kungsi musyawarah imah teh mending dicicingan ku lanceukna we da can boga imah. Tah sesana anu keur adi jeung keur indung terena dibayaran, tapi dituntut ngan jawaban eta mangkuluk teh teu kaciri bijil tina bibir anu ngabogaan budak. Teu ngarasakeun, teu jauheun kabijaksana, nolak. Teu hayang cenah duitna diencret-encret, lila iraha beungharna, lamun teu bisa mayar gembleng mending jual we ka batur. Tah ti harita uing nu jadi emang teu bisa mutuskeun kumaha alusna. Da unggal aya musyawarah, akhirna jadi pepaseaan. Merekedeweng teu manggih solusi. Hampura wa mugia dina kalanggengan salawasna aya dina rahmat kalih pitulungna kaguan Allah Subhanahu wa taala. Kayak moal kitu. Asa piraku lamun eta mangkulukna anu ngahareuyan pamajikan uing teh. Pedah kahayangna asa kahalangan wae, tapi piraku deh. Tapi kan pamajikan ngageruan bari muka panto. Aya naon? Ka dieu geura. Cangkat nyongkot bungkus rokok jeung gelas urut kopi. Geus kitu mah asup nuturkeun. Aya naon? Tah si Ujang nunjuk ka budak. Aya naon Jang? Memeh ngajawab budak teh melong heula kana panto jiga nu sieun. Harita teh sing jelas Jang, tong dipotong-potong. Ih, ari akang. Harita teh pami telepatna basa si uang ngawin keuning. Nya terus mun teu salah mah 3 bulan ka tukang atuh nya. Terus kumaha? Pamajikan Maira. Harita teh beres salat maghrib, Ujang melengekeun reregan da ngadenge aya nu gegerendengan. Barang diintip, di ditu tuh di bumina si Uwa aya nu keur dodongkoan, aya motor weh di sisi jalan. Nu saurang deui cicing di nu poek. Apa so teh pada aya nu hurung jigana keur ngarokok. Saha? Rek naon cenah? Sabar atuh Kang. Nya terus kumaha? Disidik-sidik geuning istrina almarhum si Uwa. Uing jeung pamajikan silih reret. Ujang teh lalaunan melengekeun jandela hayang teges naon nu keur diomongkeunana. Naon cenah? Anu jelas ka kuping mah basa si Dede Irfan nyaros kieu. Ari mameh kanggo naon eta nyanak tanah di dinya ka kotor-kotor terus dicarek ku si Uwa teh. Ganeng bisi kadenge ku batur. Tah kitu Pak. Deui silih leret. Cag pemirsa sakitu deui kadinya anu judulna Rusiah Amanat. Eta kesimpulanana ieu teh istrina nuju udur di heureuyan jigana mah ku istri lanceukna almarhum. Sabab manehna asa kahalangan rek ngajual imah ditinggal salakina atawa lanceukna ieu. Janten we di heureuyan tah kitu panginten kesimpulanna mah nya hatur nuhun parantos ngadaungukeun parantos manco wilujeng leleson wilujeng istirahat. Hapunten bila aya kalepatan sareng kekirangan diantos dina dongeng salajengna. Manco wae dina Dongsun TV Dongeng Sunda. Sahabat urang sarerea tong hilapnya di subscribe, di like, sareng komen lah ramekeun. Hayu. Sakitu wae teh simkuring. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.